Asa saya jelema teh. Saha waniana asa kumaha deui. Di mana kahakanan nah itu buat tara barang hakan geblek wa teh dewek ngol juru uyah batu we andi gugulung teh ramat segala tadi bersihan sugan imah teh pun deka So hewa satsia ampun Gusti Agung bukan jadi sungut ieu teh pun deka woi wa main tengel tuh wa sialah Abang Musa bukan saha sia asup teu beja. Wah lah gitu atuh orang datang ke ditu secara baik-baik. Manya baik-baik ngebongkar panto. Pan urang ti isuk nungguan di dieu. Wayahna we ku urang panto dibongkar. Da lapar atuh wa beuteung teh. Ti isuk urang can baranghakan. Da mantakan ada liaran mau timel. Da piraku atuh wa kudu ngagegadag timel. Ieu teh pan jauh. Indonesia teu mere duit deui keur sia. Perjalanan jauh oge. Ini banget. Duit di mana wa? Wa nyaho meureunnan. Kolot urang teh geus eueuh. Urang hirup sorangan. Di ditu ge urang nganggur. Wa ngan uwa we sia mah. Wa tere da keueuhan. Sanajan wa tere urang mah nyaah ka wa. Teu paduli urang mah. Wa tere oge. Ampun Gusti, balik sia ka itu, balik. Hah, balik. Beri ongkos ku aing ye. Beraku waek tega. Jang naon ka dieu atuh ari ngan ngabebanan aing mah, aing geus ribuh hirup sorangan. Komo duaan beureunan. Balik ayeuna balik telepon Indonesia. Beban naon ieu teh? Ampun. Jog ayeuna pantong geus dibuka jig, ingkah kitu. Moal dek moal ini. Arek mantog masih teh, ngan hayeuh we. Yang di dia. Nyaho pan di dieu teh meureun. Moal. Kayak anak runyem. Atuh kenae. Dewek teh ketebus bulok-bulok acan euy. Kenae urang jadi kuli mangul. Ayeuna sia ngomong kitu, nu puguh mahardolin sia mah. Pangbalikeun lah beas bulog mah karek 3 karung mah gampang wa. Urang jadi tukang kuli mangul ge. Caduk, sia gaweana ge ngan ukur molor. Ngilu ngenong di dieu sakoe. Mun dikepelit-peliting dek teh geus jauh pan ti ditu teh. Moal diampihan ka jenting cenah sare di luar sia juk. Da piraku atuh kudu balik deui pan jauh. Piraku waek tega. Dewek geus lila ngurusan adi sia. Sakitu kituna. Ayeuna sia rek nurut ka aing nya. Atuh mungkin ripuh hirup aing ngeureunnan kabebanan ku sia. Sia mah sarua we kalau kieu ge dek lulusan SMP ulah tika disarwakeun jeung adi deek atuh wa. Ayeuna sia rek init moal. Ayeuna aing geus bea kesabaran ieu ka sia. Ayeuna lamun sia cicingkeun di dieu dibejatkeun hulu sia ku aing. Tong ngaku wa sia. Saukur wa tere aing. Moal dek mah kudu init-init deun di ka dieu. Cadu dek mah kudu neng tere welang we sia. Kagurat jagat aing kudu bisa init di ka dieu lah. Awas biar peringatan sia ieu. Lamun sia teh init wae, ayeuna aing rek nelpon polisi. Ditangkap sia. Geus lah ji ka itu laporkeun. Itu ayeuna mah sia init ka ditu. Ampun. Benernya. Kita init wa ka deek bener. Moal nyesel wa, nita init ka deek wa. Dek teu tarima lah kot disarwakeun nya kirik jauh-jauh dewek ti Sumatera ka dieu. Moal lah dewek moal nincak-nincak dek ka dieu. Dibasoka ku dewek imah nu ge di dieu. Moal dek moal. Tang dek. Nya piraku ari kudu balik deui, da jauh atuh. Sumatera teh ada lain jarak deukeut. Ya duit dikanya lapar di beuteung. Ari asup deui nya kumaha? Mah kudu ditarima deka euy. Ieu nasib nya kulit hideung. Nasib ge hideung.
Aduh, pun Gusti. Piraku balik deui lah dika. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wak. Geus ulah deui sia teh naon di mall? Hehehe. Ngabangus. Pak, tadi dikaek ngungkit deui masalah tadi nya. Hampura we tapi dikaeu mah. Tadi cenah ua arek mere ongkos ka urang. Kajian cenah cek ua ek di ongkosan cek ua ge tadi. Urang rek minta deui ongkos we. Urang ge jadi tuh bela-belaan ngajual doma, wa. Hayang tepi ka imah ua teh. Maksakeun ngajual doma hayang nyango mah. Ngalasugan tadi nama pek teh geuningan di dianggap kicik. Ku ua teh dianggap kicik. Wah, hina. Nama dek minta kebijaksanaan ua we. Ek minta kejo. Arek henteu oge. Aduh, da kudu merenan wa. Kami can nyatu di syuk. Goblok gua teh ngeni tai. Kebangusan we teh karemuy. Maaf atuh. Maaf cung. Da urang mun boga duit mah atuh mah kudu nyusahkeun ua. Eta ku eueuna. Mun aya mah da mah kudu ringrangkeun atuh, Pak. Nunggu kultus wae atuh ah. Wah, takurang. Bantuan dewek. Kan ceblek we sungut teh. Apaan dek keu bakat? Mun bisa mah ku aing sorangan. Nya kabisa sia naon atuh? Nyatu we nya hungkus. Naon sih, Wa? Hayu we dek ngabahas we kejo. Ti imah keneh wa teh. Hayu wae bosen dek ngadengin oge kejo we. Angkurak sia pan kejo teh mahal kudu beuli. Cungur. Lah, bejatkeun huluna. Lah, sia. Siapa meureun harga kejo sabaraha ayeuna? Mahal kehead. Pandewek teh goblok beteng meureun, Wa. Itu bedil nyalin, Wa. Halus, mun dewek jadi polisi keren bangunna teh, euy. Salut ieu mah. Jangan gerak, Wa Tere. Mana Wa Tere? Bedil tangkurak teh. Pak, halus teh dek menjadi polisi. Polisi hajat lain. Atuh polisinya Wa, piraku polisinya hajat. Bagug naon sia hah? Yeh, Wa. Ulah sok supaya ngomong teh wah bisa teh tah ngalung-ngalung bedil ke si gede. Mun bisa mah sok turutan coba. Tong nyawa bedil bisa kelepasan juri geus teh. Tong mancing-mancing wae pibanguseun geura. Wah, tangkurak sia. Oh, halus. Kapan teh? Pesta. Aduh, Wa. Hampura euy. Teu aja tadi mah. Kelepasan juri. Wa, tadi mah mau sekali-kali deui moal arek ngawaro nama ka ua. Hah? Lagu kesukaan aing. Aduh, lagu terumur aing ieu mah. Kenal ku di Wa. Wah. Ayo, Wa. Ayo, Wa. Ayo tuh, Wa, pohokeun we lah. Tadi mah. Kurak, joget jeung urang, bergoyang bisa teu, Wa? Ih, ieu lagu ti urang ge, Wa, lagu ti lemur urang. Ya hayu sia lah. Baik. Sok, buru. Tolong, Wa, Wa bisa teu. Aing sudah di Aceh. Loban sama aku. Sok, kita lagu TV wae. Sok, terusan we aing. Irama. Tuh ya, ada Wa, Wa jadi mana euy? Bisa bener ya, Wes lah. kanan. Ayo, Wa. Tuh, Nah, tempur tangkring, Wa. Coba, Wa. Lanjut dong, iya. Pemikiran mobil ke kia malah. Anjing, si Wa gagah euy. Kerennya. Dok, gua tuh sama. Coba, lagi. Tuh, tinggalin. Nikmatnya. Mulai Amera Komo itu. Sampai pagi. Malam. Geber terus. Sampai malam.